zaman nu ngacaplok urang patepang dangu deui dina konten anu maneh di kanal Capruk Radio Net. Ngabuburit seni budaya Sunda dina wadah anu ngigeulan jaman mangrupi-rupi Cina utamina cerita dina basa Sunda. Carpondong so, 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 carpondong so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui silaturahmi deui nya ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radio Net. Anu dina dengat ayeuna bade medarkeun segmen Carpondong Sun nya. Anu bade neraskeun hanca carios carpon karangan Ki Umbara dina jejer harewos nu gaib. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, kumaha ieu kabar para wargi sadayana ieu? Utamina anu nuju sami-sami ngalakonan ibadah saum Ramadan nya. Pamugi sing sarehat sadayananya dilancarkeun di pasiean kegiatan urang sadayana dina ngalakonan ieu ibadah. Nanging pangwilujeng simkuring oge nya kasadayana para wargi nya anu manco kana ieu kanal boh anu ibadah Ramadan masa teh kitu. Atanapi nu henteu kitu nya boh pilih aya anu nuju uzur kitu nya, nuju halangan sapertos anu nuju kareseban kitu. Atanapi anu nuju safar kitu nya aya teu diwajibkeun saum Ramadan. Pamugi sing sarehat lah sadayana kitu. Sing ikhtiar anu kurang dilaksanakeun ayeuna nuju dilakonan sing aya dina ridho mantena. Para wargi kaum dangu netizen sadayana simkuring teu kenat nganuhunkeun ka sadayana anu parantos teras manco kana ieu kanal. Anu parantos subscribe-na hatur nuhun. Anu parantos eta naon deui nya nyerat komentarna. Kanu anu nembe sindang ka ieu kanal hatur nuhun pisan pamugi konten-kontenna katampi. Aya saena di subscribe poe nu teu acan hatur nuhun pisan. Carios anu nuju di pedar teh nuju nyarioskeun tokoh anu jenenganna si manehna nya. Janten ieu Ki Umbara dina jejer harewos nu gaib dipelari ku simkuring teh asa tacan mendak ya nami salaresna si manehna teh saha kitu nya. Tah kitu orang ketit tokoh utamana teh anu diperankeun ku Wa Ucam teh. Wa itu mulai acan yo. Acan kela kedeung. Tah kitu para wargi kaum dangu teu eces saha namina si manehna teh. Mangga supados teu nganyang kolong teuing kana waktos urang kawitan. Nanging sateu acana aya nu bade ngalangkung heula. Mangga kapayun. Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Dedeh anaking sok ieu leueut Katinggal indungna ngasongkeun gelas cai meni herang pisan. Regot manehna di inuman. Sesana ku indungna teh dicecehkeun kana tarang jeung embun-embunanana. Nyah manehna beunta
tuluy luak liuk kasisi kagigir. Breh katinggal aya nini keur nyenyekel gelas kosong. Tos beremkeun deui kasep sok. Omongna bangun anu dedeuna keur. Reup deui atuh manehna peureum. Ari Bray beunta deui katinggal si nini teh aya keneh dina tempatna tadi. Tapi ayeuna mah lain nyekel gelas kosong, nyekel senok jeung piring bubur ngebul keneh. Bari teu ngomong sakemek si nini teh ngahuapan bubur. Unggal-unggal memeh senokna diasongkeun kana sungut manehna teh ku si nini ditiupan heula. Teu kungsi menitan bubur sapiring teh geus amring. Rengse di inuman deui, pok manehna nanya. Ma, di mana ieu kuring teh ye? Ieu teh di saung bubur. Lepat. Mama tuh. Lepat. Di saung huma kasep. Oh, madawi teh mohon. Ari emak saha? Bet bager-bager teuing ka kuring teh atuh. Keun we engke ku emak diterangkeun. Ayeuna mah kulemkeun deui bae heula sok. Kitu omongna teh parawari kaum dangu bari leos mawa piring jeung gelas kosong kaluar. Diperem-peremkeun oge manehna teu daekeun sare harita teh. Ingeteun ayeuna mah kana kajadian kamari teh. Ingeteun deui waktu kamari manehna lumpat sak kabulang bentor. Horeng geus sapeuting leuwih manehna sare di saung teh. Da harita teh geus meh pukul 10 deui isuk-isuk. Kulantaran geus ngarasa seger, uniang manehna hudang. Purilit ka kenca, derekdek. Purilit ka katuhu, derekdek. Tuluy babatek. Jung nangtung, dalig-deug manehna keluar. Koreleng ka pipir saung kasampak si emak keur ngepoh bae niupan seuneu keur ngaliwet. Iya. Iya, geus atuh babatek teh. Gimana yang maca ye? Apa di saung huma. Aduh, ke mana si Maya? Nyesok teh angka itu tuh ka dapur. Iya. Oh, itu di dapur. Ma, Aduh. Menero wae suyang. Geuning geus gugah. ya mohon ma. Seger geuning tos nada bubur ma. Aduh, bubur ayam tadi mah bubur naon deh? Ya, bubur nawe eta mah. Oh iya. Asa karaos nganggo cakwe ya. Sanes eta mah sanes cakwe. Naon atuh? Ya biasa. Supan cak-cak atuh. Waduh, paingan atuh. Paingan kumaha? Paingan raos gitu. Oh. Janten resep pais cak-cak oi. Mohon. Tos. Iya. Kalaparan siga nama kuring teh mah. Saha atuh mah teh? Geuning uninga aya kuring di dieu. Kela yo. Panas hawu. Aduh. Silalatu ya yo. Naon silalatu teh mah? Silalatu teh eta seuneu anu bubuk-bubuk seuneu nu rabeng tina durukan kitu ieu tina hawu. Oh. Ya. Sanes apan ye saung emak ye teh paranti tunggu manuk. Unggal siang oge emak mah aya di dieu. Oh, tunggu manuknya. Nenten mah teh sok ngadu manuk itu mah basana. Aduh. Sanes kitu neh. Naon maksudna atuh teu tunggu manuk? Maksudna teh janten nungguan manuk anu sok ngadaharan pare kitu di dieu disieuskeun. Oh, iya. Mohon kitu. Ari bumi di mana mah? Di lembur teh Salamet. Aya manawi 2 kilometer di dieu. Ari encep teh nu ti mana teh aya teh ya.
Ditanya kitu teh parawargi kaum dangu atuh darak-dak kumanehna didongengkeun ti barang indit hijrah ti Pasundan ka Yogya nepi ka harita keur balik deui ka Pasundan sabab kalebah dinya imet gemet teu aya anu kaliwat. Lebah manehna nyaritakeun kasangsaraan anu karandapan di perjalanan. Si emak teh make ramisak sagala parawargi kaum dangu. Tah kitu mah. Kisah perjalanan long march. Aduh. Atuh dede kasep. Paingan tadi anjing-anjing teh katinggal ku emak. Nu kasep teh sapertos mayit bae. Nyatos ayeuna mareureuk bae heula di dieu nya. Sing dugi kasehat pisan. Ulah wakan neraskeun perjalanan kitu. Mohon bade reureuh bae heula. Mung manawi nyasahkeun atuh ka emanya abdi teh. Henteu kasep. Malah bingah kanggo emak mah. Sareng sae nama di lembur reureuna ame rada utami kitu. Oh, sawios mah. Di dieu bae. Di lembur mah bisi mata kumaha onam kitu ka mana. Datang tos kalan-kalan masuk aya Walanda patroli sa. Oh nya. Geus 5 poe manehna kacarioskeun mondok moek di dinya. Dimemenan ku si emak. Kasehatana geus pulih deui da disubuk daging hayam unggal poe. Poe kagenepna isuk-isuk keneh manehna geus mandi di pancuran. Rengse mandi tuluy dangdan maksudna mun si emak datang rek permisi rek nuluykeun perjalananana ka Pasundan. Tapi para wargi kaum dangu ari jol teh si emak datang bet duaan para wargi kaum dangu jeung Mojang herang. Mojang lembur 20 tahunan gelis bawana ngajadi lain gelis populasan dedeganana rada jangkung hideung santen semu peungkeur beungeut keureut daun seureuh narik geget nu keureureut. Ari baham ngan sacomot dihias bibir ipis berem semu galing. Ari pangambung mancung lain demes lain teuing da aya alus kitu. Keletna matak ting seredet kana hate. Gelungna teuing gelung naon ngaranna. Ngalumuk dina pundukna semu-semu rek udulan. Kabayana dikajerokeun ari samping rada-rada ngaleke. Nu matak teu aneh mun kiseh mah sajongjonan mah olohok mata si beuteun. Hampir malam di Jogja ketika keretaku tiba. Naon? Hari ring mandi kumaha ceritana teh? Ya begitulah. Lain beres ieu mandi mah. Rek siap-siap ya rek pamitan ka si mak. Oh. Si mana mananya. Yuk, tapi pepanelikeun ieu beubeur dengdek teu. Hari beubeur mah tara karasa dengdek atuh mun topi tah. Oh, iya. Topi dengdek teh ya. Henteu alus geus sok. Saged, mantap. Itu si mak tuh. Aduh. Masalah. Naon? Jeung sae da. Teuing tanyakeun. Aduh. Menigelis gitu euy. Oh, mau tulus rek permisi teh euy ah. Ye. Tos bade ka mana atuh mun tos saged kitu. Oh, iya. Bade nyobian angwan. Bade nyobian angwan bilih sereg aya mah teh. Oh, alasan. Icong ribut. Oh kitu. Ya nya nepangkeun atuh ieu pun anak cep ya. Cek si emak kanu keur olohok. Solongkrong nyemojang teh munjungan bari imut nyebut ngaranna. Abdi manehna. Kumaha cep? Abdi manehna.
ongkoh abdi, ongkoh manehna kumaha ieu? Wasta di dia manehna. Oh, gitu. Wasta sim kuring artasi. Kitu saurna teh para wargi kaum dangu namina teh artasi. Nampananana kaciri rada ngeleper. Sairama jeung angeunna anu keketegan. Aduh. Bang Caca. Kulan Itu nyana ye si emak bet boga anu main cenges kieu. Gusti, aduh. Haturan. Oh, eta sisinanna neun ye. Wayah kieu meni parantos dang dosa gahala cep ye. cek si emak bari ngaluar-luarkeun babawaanana tidak boboko. Cara sasarina sangu katut deungeunna pikeun sasarap manehna. Atuh eta meuni hideng deui ti Mojang teh. Mairan ci enteh tina teko kana gelas. Sor kahareupeun manehna. Ieu caina Kang. Oh iya, ya. Hatur nuhun. Nya eta mah hayang jalan-jalan kuring teh. Iya tetingkueun gitu. Kitu tembalna bari imut. Red ngadeuleu maling ka Nyi Mojang anu direret malas imut luk tungkul. Oh, gitu. Mohon. Mangga tuh ari rek jalan-jalan mah. Tapi tuang heula nya ye. Sok. Kitu cek si emak bari ngaleos keluar. Nyai. Nyai. Kah, Sok ladenan nyai nya sok. mun mangga mah. Yo ma rek ngontrol heula ieu naon manuk gitu. Ya mohon mak. Mangga dituang Kang. Aduh, meni segala aya kieu ieu. Aduh, ieu naon ieu? Mohon mangga ngaraosan. Iya rendang tutut. Oh, iya rendang tututnya. Ya. Apa mi ieu naon ieu? Sop kaki entok. Naon Mang Caca? Nya eta aya sop kaki entok name uninga gitu. Raos ieu teh. Iya kan tenan. Tos tukang dongeng matong ti waro teuing. Ka abdi we ka dieu. Iya. Sok. Ayo atuh neng sakantenan ieu nada ya. Mangga. Para warikom dangu bubuhan tukang berjuang sakedeung pisan kasimakna teh. Can ge anggeus dahar manehna geus bisa ngabandang hate Nyi Mojang. Nurutkeun pangakuna eta Mojang teh geus genep bulan rarandaan. Rengse sasarap tuluy jalan-jalan teh. Nu disebut jalan-jalan ku manehna teh ngideran huma nu si emak sakurilingna. Ari si emak bangun nganyahokeun kanu ngarora. Atuh jalan-jalan teh sama mena make bisa pakaleng-kaleng sagala eta. Dina suni reg areureun ngariuhan. Kela ieu ngariuhna make titik panjang berarti aya sajabat ngariuhan aya nu sajen ya. Ya gitulah. Naon kitulah. Buru musik jeda. Oh, jadi mau ngajelaskeun. Wah teu kudu. Aduh, para waikum dangu, ieu nu ngiuhan. Isuk sorena waktu si emak mulang ka lembur cara sasarina, Nyi Mojang teh ninggalkeun maneh. Karunya kanu nyorangan majar teh kitu. Sanajan lain ucing garong, ucing lugu ge nu diurus hakana hade-hade, ari nenjo teuing paisan mah biraku teu dihenggoy. Komo ieu paduduaan peuting di saung huma nyatiris nya keung. Heueuh.
Para wari kaum dangu kacarioskeun eta menang opat peting nyimojang ngendongna teh. Salila eta hirup maranehna di saung teh geus saperti salaki jeung pamajikan bae. Nyang hareupan peting kalima nyimojang teh milu mulang ka lembur jeung si emak. Basana mah rek aya anu dicokot. Tapi isukna si emak teh datangna nyorangan bae. Aduh, asyih. Aduh. Mana can gerak jual ya asyih teh ya. Sono kuring teh Bang Caca ya. Oh, Iya dong. Ditemani di sini di ladang huma. Aduh. Gusti. terus ngadonaon wae eta? Ya, anak muda. Ya, kumaha tuh dah. Si Matu datang tuh. Oh. Ih. Dah sorangan geuning euy. Mak, Cep. mana Asih mah? Geuning teu ngiring. Nya di lembur si Nyai mah. Eta oge tadina marek ngiring ngan dihulag ku emak. Da naon, Mak? Aya salaki nati kota. Kawas nangadenge gelap tengah poe ereng-erengan oge moal kitu kageteunana. Lila manehna teu bisa nyarita. Salakina. Omongna lalaunan kawas ngomong ka dirina pribadi. Tuluy ngahulang ningal ka kajauhna. Nya kasep. Pan salaki nate dagang di kota. Balikna ka lembur saminggu sakali gitu. Riuk hatena ngariuk. Rumasa geus nyieun dosa. Menurutkeun nafsu mah hayang kenceling bae indit harita neruskeun lampahanana balik muru anak pamajikanana anu marangkuk di lembur. Aduh Mang Caca. Aduh Mang Caca ya. Matak oge cek dawuhan oge kitu. Aduh Mang Caca. Teu meunang holwat. Apa tuh holwat? Aduh Mang Caca. Aduh. Lieur ya. Tidak boleh berdua-duaan di tempat sepi teh. Aduh. Dramatis teuing. Ya tuh da kumaha da mun direuwas kieu. Aing aduh dosa ka pamajikan. Dosa ka salakina meureun ieu teh aduh. Aduh, Da imah dongeng atuh. tapi kan pieunteueun. Coba Mang Caca mun jadi uing kumaha? Nya heueuh atuh. Geus. Lah teuing. Ngobrol sareng saha Cep. Henteu. Nya si Nyai teh geus 6 bulan boga salaki. Tapi bangun taya kasukaan gitu. Hari kitu teh maka harti ku emak oge. Wantu lain kawin suka jenis pada jenis. Nya malum di kampung atun Cep. Kawin pangreremo kolot. Ari nu boga anak awewe mun geus wayah lakian can aya nu nari atawa anu nakon teh apan-kapan jadi carita deungeun. Nu matak yo basa si Nyai nya aya anu nanyaan teh. Yo emak teh teu nanya deui ka jenisna nya ditampa we. Ingetan teh bogoh mah engke oge datang sorangan gitu. Dopi bapak aya kede. Nya rumawi tos aya sataun ngantunkeun. Tembal si emak bangun nu sedih. Ayeuna niat manehna geus buleud, niat rek buru-buru indit tidinya. Kahiji manehna embung ngaburantakeun rumah tangga deungeun. Rumah tangga Asih jeung salakina. Kadua anak pamajikanana geus ngalangkang bae dina hideung panona. Kacipta kumaha papanoneunana wahantu geus aya tauna ditinggalkeun. Kulantaran kitu harita keneh oge pok manehna nyarita ka si emak yen rek neruskeun perjalanan. Mak, Wah, Cep. nya sim kuring teh bade pamit, bade neraskeun perjalanan ka Pasundan gitu. Nya antos heula atuh nepi ka si Nyai ka dieu. Oh.
ngan sakitu jawabanana. Ngendek 2 poe ti harita nya asih teh datang deui ka saung. Aduh. Ubay. Cai eta. Kang, Oh, dah. Asih. Nyi, Kang, ka dieu. Calikeun di dieu. kumaha? Eta mah geus kadongeng ka Akang. Ari Nyai kumaha? Naha bet ngabobodo. Naha bet ngabobodo ka Akang. Majah rarandaan. Apan padahal geus genep bulan buka salaki. Nya asih. Akang geus teu bisa ngomong nanaon. Berat perasaan Akang ye. Pacampur antara hanjakal, ingat asa dosa. Nya sih tenembal sakemek. Kalah kah nyuuh kana dadana bari sasageruk ceurik. Kang, Kang, Bari ngusapan buukna anu ting siliwing kana beungeut manehna. Pok manehna nyarita lemah lembut. Sanajan kakak tekinten beratnya ka Asih. Tapi kakak Ali ngabaruntakeun rumah tangga Asih sareng akangna. Kulantaran eta wayahna urang kedah paturai. Kakak rek neraskeun perjalanan. Nyusul rencangan anu parantos marios ti payun. Atuh Asih didoakeun ku kakak. Boga sing tetep renggenek sareng akangna. Nyi Asih kalah kabeuki rosa ceurikna. Bari nangkep menitip pereket bangun anu embung ditinggalkeun. Saenggeus rada lalera ceurikna, pok nyarita pegat-pegat. Alim asih mah. Alim dikantun ku kakak. Najan ditoker 1000 kali oge asih mah bade ngiring pae. Ih, katampi pisan geulis. Ka Asih. Kumaha sih? Pecah atuh ieu aduh Gusti suasana keur. Heuh ngaranna Asih jadi ka Asih. Kumaha Kang? Nya yo. Katampi pisan geulis ka Asih ka kakak. Nanging sing emut kapan kakak mah jelema perjuangan. Nu salamina diudag-udag ku musuh. Biheng isuk biheng pageto raga paturai jeung nyawa. Sabangsulna Nyai sareng akang namah geus regreg bageuh ngan kari Asih na bae sing tiasa ngawulaan akangna. Sing tiasa ngeunahkeun hatena. Sajebiti eta Asih sing emut ka emma ulah dijaheutkeun manahna. Karunya yeuh parantos sepuh. Mana teuing wilangjeng nyerieuna namun Asih mangkaburkeun akangna nuturkeun jelema andar-andar sasatna. Ngomongna kitu teh di barung du bareuda para warikom dangu. Dahat teh mah munggah ngarakacak ngan bobohan nguat-nguatkeun maneh bae. Jep cempe. Maranehna pagalentor meakeun ka sono. Keur kitu si emak jol nyamperkeun. Pok manehna permisi sakali deui. Yen poe eta keneh rek indit nuluykeun perjalananana ka Pasundan. Aduh, karena naon eta teh. Aduh. Mangpun ya uing ya. Jep. Ma kuring rek pamit sakali deui.
Rek nuluykeun perjalanan ke Pasundan. Nya jong kasep didoakeun ku emak masing menang rahmat salamet. Ulah aya halangan harungan di jalannya. Sing tinekanan sagala anu dimaksud. Sok atuh cagkeun heula dongengna Cep. Euleuh para wargi kaum dangu. Rupina cag heula ieu carios ponoknya atanapi carpon dina jejer harewos nu gaib karangan Ki Umbara bagian kedua. Kin dilajengkeun deui insyaallah kana bagian katilu. Saparantosna medar si Ginggi sareng bentang pasantren. Simkuring tekendat na diapunten, wireh seueur kekirangan sareng kalepatan dina bedarkeun cariosna anu dirembeuy ku sempal guyonnya di ropea nanging teu aya maksad awon maksadna supados cariosna langkung dinamis panginten kitu. Tekendat simkuring nenda pamugi aya hikmah aya manfaat utamina hiburan tina sakur konten anu dipedarkeun. Urang patepang dangu deui dina konten salajengna. Simkuring sajamit mundur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.